Jeung Siti Aisyah emang teu lalagaan Kangjeng Nabi. Kumaha lalagaan anak? Cak Kangjeng Nabi Aisyah, "Yuk urang balap lompat, ayo." Oh, balap lompat Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah balap lompat pan indah oh ya teh ngaranna. Urang mah jeung pamajikan teh tegang jasa. Oh, pamajikan ka urang tegang ka nyana. Beuh tararegang jasa. Teu bagus teh rumah tangga kitu atuh wayahna bae wayah ditoel-toel atuh ku urang. Wayah dilangketek-langketek atuh. Wayah di kitu-kitu atuh. Nah, di luar teh honon tak kitu. Pajar eta nya nama kitu teh lain. Oh kan. Kangjeng Nabi teh balap lompat jeung Siti Aisyah. Haju saha nu menang? Meretan sakali Kangjeng Nabi nu menang sakali deui Siti Aisyah nu menang. Ngaranna kan lalagaan. Manya balap lompat jeung awewe kudu sae Siti Aisyah nu menang. Moal aya satu kelak menang Kangjeng Nabi Siti Aisyah ngos-ngosan. Heueuh kula eleh karena isuk balap lompat teh Siti Aisyah nu menang. Heuh kula menang jeung Siti Aisyah. Kunaon teh ngabungakeun. Hatung geus pajar heueuh bae ku Siti Aisyah. Menangnya nak tuh itu karena lalagaan. Faman nafasani asa jelma anu nganapikeun ka zat nu ngadamel alam yakni Allah. Teu percaya bahwa Allah teh pangeran, kufur. Teu percaya bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah, kufur. Teu percayaeun nu nyieun urang ieu adalah Allah, kufur. Antak sing hade geus tambah dibahas kamari. Awir rusula atawa teu percaya ka para rasul-rasul Allah. Nyana ngomong Zaid misalna cak Zaid lam yursilhumullah, ja Allah mah teu pernah ngutus rasul-rasul. Tah eta kufur kos kitu. Sing hade urang, sing hade pamajikan urang, sing hade anak-anak urang. Ucapan-ucapan mengarah kana kufur teh ayeuna mah ambalaya. Antak sing hade. Heuh, jasana can nyorang Allah ngutus rasul. Ieu nanaonan aya rasul-rasul ja geus sakajah aing mah teu pernah Allah ngutus rasul. Eueuh, rasul teh geus murtad pokos itu. Murtad. Nafana bunubuwatan nabiyyin atawa nganapikeun sifat kanabian anu geus jelas kafir mah teu percaya kana sifat kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir, murtad. Kristen murtad, lain murtad kafir eta Mas. Yahudi kafir. Katolik kafir, Buddha, Konghucu, Protestan, wabah Hindu kafir, dipanggang ke di akhirat, disape. Na'udzubillah min dzalik. Sanajan nyana ka Kangjeng Nabi Isa ge Kristen lain nganabikeun ngarasulkeun nyana mah mangerankeun. Pukul-pukul pangeran jajadianan. Ai meme Kangjeng Nabi Isa pangeran satu.
Berarti meme Kangjeng Nabi Isa mah pangeran. Andai Kangjeng Nabi Isa pangeran, meme Kangjeng Nabi Isa saha? Oh dianggap Tritunggal, heran. Tai keyakinan mah nyana pinter, nyana gagah, nyana sugih, tapi pinterna kabalinger. Masa manusia di pangeran? Cenah kasandingan pangeran, tadeuy pangeran nyandi. Isa nama makhluk, Isa nama jelema, ngan pangeran nyanding ka Kangjeng Nabi Isa. Maknya pangeran kos jurik nyanding. Sehingga eta Kristen naon Tritunggal. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan naon deui hiji. Ya eta kos kitu kafir. Sia deh. Geus urang mah ku harimau. Saha pangeran? Allah. Saha nabi maneh? Nabi Muhammad. Titik geus. Lahirna di mana? Mekah. Terus ngali ke Madinah. Maut Madinah. Beres geus. Nah kitu bae geus. Geus lamun aya nu ngaku-ngaku nabi sanajan ngaranna Muhammad misalnya di Cengkareng lain. Kitu bae geus. Nya aing mah di Cengkareng nabi lahirna. Bong aing lah. Iya itu anak Kongsiun. Muhammad anak Kongsiun. Beres. Awida'an nubuwatan ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jelema ngaku kana sifat kanabian sabada nabi urang aya jelema ngaku nabi cara di Bandung tukang beca si Asep. Masa ing mah Asep ngaku nabi teu betah ing ngadengen agen nabi Asep. Tukang beca deui lah. Kafir dari jelema la nabi wa ba'di cek Kangjeng Nabi teu aya deui nabi sabada kaula sebab kaula adalah khatamun nabiyyin wal mursal. Al-saddaqah mudda'iha atawa ngabenerkeun kanu ngaku nabi. Jelema ngaku nabi kurang dibenerkeun lu ngabenerkeun kana sifat nabi. Sabada Kangjeng Nabi urang geus sama murtad kafir. Eta ku aneh deui aya jelema ngaku nabi aya bae di nu percaya. Heran. Musodek ngaku nabi aya nu percaya. Asep Bandung ngaku nabi aya nu percaya. Kamari di Cikupa, Cikupa ngaku nabi. Kalaragok aing mah. Mending ngaku pangeran teh budak. Ngaku nabi di Cikupa. Duh, Masya Allah. Aya nu laporan ka kula. Kiai, bagaimana cenah tindakan kita sekarang? Apa ini? Di Cikupa ada yang ngaku nabi. Biarin. Di Cikupa ada yang ngaku nabi, masa biarin aja udah. Pengen tahu udah dia. Pengen tahu ntar kalau ada orangnya suruh kesini. Mau diapain? Mau ajak saya makan ya sekali-sekali saya makan dengan nabi dah. Seringan. Jadi babari orang atuh, nu ngaku nabi mah orang ome bae. Orang ome coba datang ke mana mukjizat nanya ayo coba. Itu di ome ulah wakadi galak-galak ulah. Nyaho bae. Kita kadi jauh. Algola atawa ngomongkeunnya na. Caki Zaid deh. Nabi urang mah jahoreng kulitna hideung. Murtad sia. Sembarangan sia. Memang orang berbas. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu murtad atawa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam amradu atawa an-Nabi sallam gairu Quraisyin gairu Quraisyin. Hai, Nabi urang mah jalain urang Quraisy murtad. Berarti ngayakin ke Nabi salian aya deui Nabi salian Kangjeng Nabi urang. Hoi horenganan pangkat nu pangluhur-luhur nama Nabi
pangkat bepang luhurna Nabi Jabarang kurang ditaliti-taliti horenganan anu buat mamukta sabun lurut batuha bisafail qulub horenganan eta pangkat dosa kitu luhurna pangkat kanabian teh bisa diraih kurang ku cara ngabersihan hate ku cara ngabeningkeun hate urang lamun geus bersih jasa hate urang ge bisa jadi nabi murtad geus kitu murtad teu bisa dikasap pangkat kanabian pangkat wali ge hayang ngazab pangkat wali teu jadi hayang ngaraih pangkat wali hayang ngaraih pangkat wali sueuh hesen ilmu geus aya di urang nasrib bae mah bisa nahu geus aya jam mubtada khobar fi'il fa'il syarat jawab urang nyahokeun tentang hadis atuh bisa tafsirna kitu keneh jeung sajabana dibawa ku urang kana pemikiran tasawuf Imam Ghazali Imam Qusyairi terus beladi tunato kadina Tuan Syabdul Qadir dan lain sebagainya geus nyaraho dibaraca ku Kiai Minhajul Abidin dibaraca ku Kiai Ihya Ulumuddin dibaraca hikam maka malah mah didiskusikeun hikam teh di universitas mah tetapi mana pibuktina nangan sakadar dibiwir ilmu teh nu datang ka jero hate ndeuk hayang raih pangkat wali ge sakitu hesena geus jelas nabi mate bisa dikasap nu endek ge dikasap pangkat wali pek ulah aya di jero hate masya Allah salianti Allah hiji Allah taala mun geus di jero hate Allah doang wali ngaranna ulah aya Apansa ulah aya Kijang ulah aya Serwiti di jero hate ulah aya jahe-jahe di jero hate urang mah pas sedak-sedak Allah na minggir Allah minggir nyelepek bukti ndak urang dur azan teh kuduna mau Allah teh gede di jero hate urang salian Allah cepet urang ka masjid ieu mah lain pas azan neulejem nyana okos anu nalingakeun teh bisi salah burung teu azan giderejaeun set ngopi jadi azan teh kopi kontreng cek pamajikanna ka lain azan atuh ke tenang wae sih cek azan ngopi ngarokok lain dijawab teh muazin teh azan ngarokok nyalan deh dina kursi nundutan liwat saja encan ka masjid kene bae atau ka mushola hendak neuleun motor kudu digosokan heula motor majikan ka lain geus ke karek jam 1 cek digosokan beres digosokan motor ngopi deh kontreng ngarokok deh cek pamajikan agak geus jam 2 dulu kebal kene sajam kene pamajikan mah bagus teh ngelingan bae deres sekali-sekali pamajikan ngelingan salaki isuk pamajikan dieling ulah nonton TV bae gih keheula cenah angel kene ieu keheula sakedeung deui ka jadi salakina kadinya deui mana tuh nonton TV kene bae sakedeung deui ieu tah terang geus sakena teh setik deui mah tah beres wah angel amat ya Kak satu-satu Kak naon eta pas sedap di jero hate teh aya kopi aya rokok aya motor tah eta ngicina nu kos kitu nu hese wali mah eueuh nanaonan di jero hatena kuari mah boro-boro nu bodoh kiai na ge geus ngatur proposal eta jauh ka jadi wali tah kiai anu sok nyenan proposal buang kawarah tah mah kiai tah boloon bin tolol bin goblok tah mah teu naonan kitu ana
tuh kan utar atur kari itu lain hayo micenan penyakit di jero hate ulah aya salian ti Allah tah ieu artina pangkat kanabian mah teu bisa dikasat boro-boro pangkat nabi pangkat wali ge sakabupaten Boa aya wae saprovinsi Banten Boa aya Boa saprovinsi Jawa Barat Boa aya Boa Masya Allah nu mantaku urang dizarahan ge Syekh Hasnawi sosok wali Allah hayang bae urang zarah kanyana nu mantaku urang dizarahan ge Syekh Mansur Cikadueun sosok wali profil wali mantak urang hayang bae Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf di urang teh kajen kumaha ge hayang bae teu bisa dilarang-larang sebab eta mah sinar Allah nyinaran ka urang supaya urang teh ngahijing ke di akhirat. Mantak zarahna urang sok macem-macem. Segala ya coba nu boga maksud gara-gara tulis. Kayak kukula diusulkeun boboh. Geus wau jasa burungnya nama teh. Duk usul. Gade nu boga maksud gade make amplop nulis make amplop. Sian amplopna. Geus teh mah goblok bin tolol tuh. Ada rese. Auhiya ilayya walam yada'i nubuatan atawa ngaku-ngaku diwahyuan sanajan nyanan teu ngaku kana sifat nabi. Alhamdulillah cenah keur penting bae Jibril datang mawa wahyu bapo. Tapi lamun kakula mah tah aya nu kos kitu tah. Kiai alhamdulillah keur penting masyaallah Jibril mawa wahyu. Gede wahyuna. Segede sakumaha si wahyuna? Urang mana tah wahyu? Teu hayu lalaga bae ke cenah indit sorangan. Ulah-ulah ngaku wahyu ngaku karomah bae ge kula masuk resep. Jelema ngaku karomah, siapa yang tanggap itu coba. Kos kumaha ieu karomah? Ayo coba. Ke nya ngaleos sorangan. Belah sok sambaraga segala ngaku diwahyuan segala naon Masya Allah cenah teuterak dikadek batu gitu teuterak dikadek cenah bisa hiber manuk ge bisa hiber cenah ieu mah bisa dicai ge leumpang lauk ambalaya dicai ih cenah ieu mah bisa nyilples teu kadele kuntilanak ge nyilples ulah sahe lain kitu atuh dibere wahyu batu dibere wahyu mah dibere kebenaran berupa syariat eusina di jero bakal mengarah ka hakikat geus moal aya bae geus pokona mah sabada kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya au kadzaba rasulan tawa ngabohongkeun ka rasul terpercaya bahwa kangjeng Nabi Adam Nabi terpercaya bahwa kangjeng Nabi Nuh Rasul Nabi terpercaya bahwa kangjeng Nabi Idris Nabi terpercaya bahwa kangjeng Nabi Isa teh seorang Nabi seorang Rasul terpercaya kangjeng Nabi urang teh Nabi geus tama murtad geus antak Nasoro Nasrani Yahudi murtad lain murtad kafir awasabahu atau nyarekanan ka Nabi model kamari Denmark model orang Belanda nyarekanan ka kangjeng Nabi eta kafir istaqafa bihi atawa ngenteng-ngenteng Nabi nganggap hina ka kangjeng Nabi atawa kangaran kangjeng Nabi ngaran kangjeng Nabi teh Muhammad, ngaran kangjeng Nabi teh Ahmad, ngaran kangjeng Nabi teh Yasin, ngaran kangjeng Nabi teh Toha, ngaran kangjeng Allah dina Quran ambalaya ngaran kangjeng Nabi. Nah, kuari dihinakeun ngaran kangjeng Nabi. Mendak mun aya ngaran Muhammad, kemudian ku urang dikieu-kieu, terus urang dibalangkeun ka sampah ka kocomberan. Maksud ngahinakeun itu murtad.
ada eta masya Allah kan austakhaffa bismillah atawa nganggap enteng nganggap hina ngahina-hina ka ngaran Allah geus bogoh tah ngaran Allah dihina ku urang asmaul husna Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul mutaqaddir sabarul mutakabbir ta eta ngaran Allah asmaul husna talar ku urang asmaul husna abengke di jero kuburan pinu ngaran di jero kuburan cacaang asmaul husna ulah ditulis ditabengkeun bae dibaca tilog ditarar henteu nganderes tage daripada nabengkeun artis mah di imah urang atuh asmaul husna nganu bagus we ditalar sebab ieu kabeh nu aya di alam dunya moal kaluar ti asmaul husna mentak walillahil asmaul husna fad'u hatok sebut doa gitu non celuk kurang asmaul husna ieu kabeh moal kaluar ti asmaul husna babeh mun ku urang ditataan hiji-hiji da eueun nu kaluar ti asmaul husna geus lamun eueun nu kaluar ti asmaul husna atuh Allah kabeh mengarah tuh ke jero mantak wali Allah teh neule gunung nu kadeuleu Allah neule langit nu kadeuleu Allah neule tangkal nu kadeuleu Allah neule laut nu kadeuleu Allah neule segala rupa nu kadeuleu Allah sebab naon sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti asmaul husna lamun geus ngaji kos kitu bakal resep kena poho dahar poho nginum sakali daharna gembul sakali nginumna loba ngan ulah wakaki kituanan hayuh bae heula ngaji syariat ke lamun geus mantep karak mengarah ka dinya engkena bakal poho ka pamajikan poho ka anak poho ka perusahaan poho ka sagala rupa sebab ieu kabeh asmaul husna mantak aya bahasana beat sumpah setia dek ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia nembus dek ka Allah make jalan pintas hayang usul ilallah tataan hiji-hiji tek lamun urang naik bisa cerdas jaheuh horeng Allah kabeh tuh nu mantak bahasana ge mah fi jubati ilallah nanaon di jero jubah kulama iwalti Allah ke kadituna keur deuleunan deuleu Allah ke mun keur nyekel nyekel Allah deureuss teh kitu mun keur ngampak ngampak Allah berabe kan tentu pake bahaya ngaji ka dinya sebab Allah kan geus can usim mah ulah waka atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amri kana parentah Allah atawa kana janji Allah atawa ka ancaman Allah murtad takos gitu teu percaya kana perintah Allah aing mah teu percaya ka salat teh wajib lah salat teh hirup ieu nu penting mah geus bener murtad takos gitu salat teh jangan salat gitu balal bener lah geus teu kudu salat ngenteng-ngenteng kana parentah Allah nganggap manfaatna eta salat berarti teu dianggap punyana perintah Allah murtad masyaallah lain setik teh ngomong gitu sih ada orang ge osok ngomong ngabatur padahal mah cenah jakula salat bae puasa terus cenah tapi teu sugih-sugih sia teh daun hubunganna salat jeung sugih atuh nah eta teh kos kitu gen lah cenah kula mah geus mal ngalaksanakeun parentah Allah lah cek kada teu percaya ja kieu-kieu keneh bae eta murtad kudu maca 2 kalimat syahadat atawa teu percaya ka janji Allah
janji Allah teh sorga, teu percaya ka sorga atuh geus murtad. Teu percaya kana ancaman Allah di mana urang maksiat ka Allah bakal neraka, teu percaya aing mah aya neraka, murtad. Ya mah teu percaya ka aya apa kiamat, ya tiba heula kiamat beta kiai ngomong. Ya can orang terjadi teh kiamat, bohong teh kiamat, murtad geus kudu aja 2 kalimat syahadat. Ya Allah. Au jahada ayatan minal Quran atawa angas teu percaya sayat betina Quran mujmana la subut ya anu geus mujba ijba kana tetepna atawa nambahan zada fi ayatan nambahan saayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Quran atau ngurangan ayat geus eta ge sarua murtad. masyaallah. Nun baheula Imam Ibnu Hambal Ahmad bin Hambal di kitu naon ngaranna panggil ku raja, dipanggil ku raja teh titah nganyatakeun bahwa Quran teh makhluk, bahwa Quran teh anyar. Atap Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'anu gede. Wow, diseret Imam Hambal, diseret, di penjara, disiksa. Titah nyebutkeun Quran teh hadis atau makhluk, tetep henteu. Kajian teuing pae. Giliran Imam Syafi'i. Pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja, Syafi'i di hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad. Ditanya, wahai Syafi'i, kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apa qadim? Lamun maneh nganyatakeun Quran teh qadim, siksa. Lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Qur'an teh hadis, salamet. Mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk, salamet. Tapi lamun nganyatakeun Quran qadim, penjara. Wah, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menunjuk doang kieu. Tuan, ulah bingung-bingung. Ih, eta mah makhluk ieu mah makhluk. Yang bari nunjuk kieu. Salamet. Kiai gempar kabeh sa Baghdad. Wah, Syafi'i bahaya kuari. Anu ku urang diimamkeun, nu ku urang dimadzhabkeun, anu ku urang dituturkeun, ternyata ngamakhlukeun Quran. Beres balik Imam Syafi'i, bulag kiai daratang kabeh. Wah, demo. Mah ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran. Saha nu ngamakhlukeun Quran cek Imam Syafi'i. Ai tadi pan kula manunjuk. Ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah ieu. Tah makhluk. Anyar cek nya anyar. Maksudnya atuh curug jeung raja anyar kabeh. Jago Imam Syafi'i mah. Tapi tetep bae kapan aya nu hasu. Setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i, oh ternyata ngalojokeun raja atuh ieu kieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pamarentah. Tiba-tiba lagi kitu bae. Boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i kos kitu atuh korok komo kuari biasa tah mah. Atuh biasa kiai anu hayang. Weh gila mana aya? Belah mana teh geus mulai bejakeun. Nah ya belah pokokna. Tah panggil Imam Syafi'i. Hadiran deui ribuan kiai, masyarakat, tokoh. Tenang bae Imam Syafi'i. Coba jelaskan cak raja. Lain Quran bae. Nu ngaran Zabur, Injil, Taurat, Quran, eta hadis makhluk. Hadis apakah qadim? Syafi'i. Cek Imam Syafi'i eta mah kieu tuan raja. Ya, nunjuk deui bae. Quran. Tuh, di kieu-kieu punya. Wah bae. Taurat di kieu-kieu Zabur, Injil,
Nah iya nu opat eta makhluk ceknya mata. Saat biasa Imam Syafi'i mah atuh kiai sareri mah bener. Tuh tinggal raja bae. Wah, iya bagus sakena. Berarti teu kan salamet Imam Syafi'i mah. Matak emang Imam Syafi'i itu guyon-guyonnya na. Biasa, guyon teh biasa. Kanjeng Nabi ge guyon. Ini kapan minta didoakeun ka Kanjeng Nabi teh geus jelas kan. Tuhan, kula mah hayang naon tuh nih. Kula malah hayang ka surga di surga mah ini. Ceurik kan ini ngahing-hing bae. Kadengeun ku Siti Aisyah. Oh, Siti Aisyah geri basak. Kunaon Aisyah mana ceurik? Atuh pan itu nini teu ka surga atuh kula ge pan calon nini. Berarti kula merasa Kanjeng Nabi seuri bae Aisyah. Di surga mah moal aya nini. Boro-boro di surga di dunia ge teu betah jeung nini mah. Jadi maksudnya atuh ka surga nini ge ngan ge diganti jadi parawan deui. Oh kitu tuh atuh. Aki-aki ge di surga mah. Eta kan ngaranna lalagaan. Tuh kan emang geng-gengna teh lalagaan. Ulah sok haju bohong. Maninggeus urang teu bisa usik. Hirup teh teu bisa usik. Ohara jasa. Jadi teu bisa naon gitu ngaranna teu bisa naon cerah. Teu aya pencerahan otak teh kira kararieu be. Hudang teh hudangnya pergel, tunduk biasa. Kurang teu ngadengkeun eta jeus guyonan setika-tika. Sehingga mun ditanya tadi ngaji naon wallahu a'lam. Aing mah asa di mana mata ngaji jagna teh? Asa di alam mana meureun? Emang gua kerek aing. Tiba lagi kan aya guyon kan ulah disejak-sejak. Lamun disejak-sejak celaka atuh geus pembawaan. Cara Gus Dur pembawaan. Di mana bae atuh nya guyon bae. Kajian kuku mah guyon bae. Masyaallah. Emang pembawaan mah teh Kanjeng Nabi gitu guyon. Sanggeus Kanjeng Nabi aya nu balap lompat teh Kanjeng Nabi nu menang bakal dibere anak onta. Taekeun ka anak onta. Geus menang si eta. Nah, Tuhan barang dibere ku Kanjeng Nabi gitu. Kontak bude jasa. Nah, Tuhan jangan sok ngaheureukeun ka abdi ngalalaga abdi cek eta teh. Ngalalaga naon? Cenah nek dibere anak onta. Aju, ieu gede amat. Atuh ieu anak onta emang ieu anak. Anak onta kan geus gede ieu. Atuh jalain anak sapi ge. Nya atuh tengah nalalagaan eta kok kitu ngaranna. Jet, hebat Kanjeng Nabi mentek ngahijieun Kanjeng Nabi waktu naon kitu ngaranna perang. Waktu ngaji waktu lalagaan Kanjeng Nabi. Jeung Siti Aisyah emang teu lalagaan Kanjeng Nabi. Kumaha lalagaanna? Cak Kanjeng Nabi Aisyah, "Yuk urang balap lompat, ayo." Oh, balap lompat Kanjeng Nabi jeung Siti Aisyah balap lompat pan indah oh ya teh ngaranna. Urang mah jeung pamajikan teh tegang jasa. Oh, pamajikan ka urang tegang kanyana. Beuh, tararegang jasa. Teu bagus teh rumah tangga kitu atuh wayahna bae wae ditoel-toel atuh ku urang. Wae langketek atuh. Wae di kitu-kitu atuh. Nah, di luar teh naon tak kitu. Pajar eta nya nama kitu teh lain. Oh kan. Kanjeng Nabi teh balap lompat jeung Siti Aisyah. Haju saha nu menang? Meretan sakali Kanjeng Nabi nu menang sakali deui Siti Aisyah nu menang. Ngaranna kan lalagaan. Nya balap lompat jeung awewe kudu sae Siti Aisyah nu menang. Moal aya satu kali menang Kanjeng Nabi Siti Aisyah ngos-ngosan. Heueuh kula eleh karena isuk balap lompat teh Siti Aisyah nu menang. Hei, kula menang cek Siti Aisyah. Kuna teh ngabungakeun. Hatung geus pajar heueuh bae ku Siti Aisyah. Menangnya na. Eta gara lalagaan. Menang saminggu. Tuan ngalalaga kula balap lompat menang. Atuh bala teu menang. Ulah kitu cek teh. Ieu piala rek dibikeun ka aya mana. Eta ngaranna lalagaan teu tegang kan hirup. Masyaallah karim. Heueuh nu tegang. Tuh Kanjeng Nabi datang ke imah Siti Aisyah marah.
Biasa kan dicandung kan marah bae. Aya marah dicandung mah tuh boro-boro ku ari baheula ge aya bae marah. Aya marah sarua sebab naon giliran Siti Aisyah angel. Kemana ya Kangjeng Nabi ceknya angel amat giliran di dieu angel cekna teh. Bener ada telat Kangjeng Nabi datang kadinya rada telat. Piring aya kormaan di dinya piring dikitukeun kana rok. Naon kadang-kadang peupeus piring korma ambalaya. Kumaha cek Kangjeng Nabi? Ambo seunu ngagebrah cek Kangjeng Nabi. Kira kan seunu ngagebrah. Siti Aisyah kan kaget. Seunu, wah kahuruan asana imah ya. Kan gitu. Datang dia kalinya mana tuan seunu? Tadi dada cek Kangjeng. Siti Aisyah seuri bae. Eta di dada seunu eta ngaranna. Eta kakarak meureun piring doang cek Kangjeng. Siti Aisyah seuri pan horeng seunu teh seunu ieu. Seunu hate seunu kolbu ngagebur. Geus lamun seunu hate ngagebur bisa piring nu peupeus, bisa sendal nu leungit, bisa ieu kana pipi leungeun. Eta seunu ngaranna nu kos kitu. Tuh, tan bisaan Kangjeng Nabi mah seuri bae. Piring ambalaya terus korma atau ambala piring peupeus. Ambo teh seunu ngagedur cek Kangjeng Nabi. Teu kaget tetep pemajikan, besi kahuluan kan. Mana tuan seunu? Tadi dada kira-kira. Kartikan ku Siti Aisyah ge. Eta ngaranna lalagaan geus kitu. Masyaallah. Pembawaan masing-masing nu kos kitu mangan mun dijieun-jieun haram. Mun dijieun-jieun haram. Cara Kang cara Imam Syafi'i. Cek Imam Syafi'i Zabur dikieu-kieu ku nya. Wah, bae jelema naleukeun. Taurat, Injil, Quran. Nah, ieu nu opat makhluk cek nya. Bari kieu nya. Ieu nu opat makhluk. Atuh cak raja makhluk deui bener geus. Salamet maneh geus. Tinggal kiai bae bener sampai bener. Ieu nu opat makhluk cek nya. Make otak, Masya Allah. Geus kiai ge daratang deui. Maksud Tuan Imam Syafi'i naon dia nu opat atuh curug opat makhluk ieu mah tah obat. Ah itu abdi itu mah kodim cek nanti. Kos kitu jeung jelema pinter mah tuh hese madak hati-hati jeung ahli Allah, jeung ahli hakikat, jeung ahli thariqah. Kadang lain kulit, lain eusi. Gus Dur lalampahan ke gereja. Ji atuh wali Allah loba nu lampahan ke gereja. Ai can bisa ulah heulanan, jang nyana bae. Jang nyana bae heulanan. Loba kene nu lampahan ke gereja kede anteu pun heula. Heulanan ke urang bakal kapanggih geura. Motifna kumaha ke gereja engke. Mentak ulah ngabesan ngajina. Ieu pelebah ridah mah ieu. Neh lantaran ieu kapisah ku ngabesan rugi. Nu manta Quran mah alhamdulillah ditasehna ge pohara jasa besi leuwih alif besi kurang alif. Di samping eta besi aya cetakan nu kamari cetakan Dahlan Bandung teh aya nu kurang sababaraha kalimah. Hanya lantaran alhamdulillah di Indonesia loba nu hafizul Quran. Talar Quran ambalaya. Masyaallah. Geus poharaja tinggal ningkatkeun eusina doang. Nu katalar Quran lain lalagaan. Tuh, datangkan nu katalar Quran teh di borgol. Nu katalar Quran di penjara. Teh saeutik di luhur anu di penjara talar Quran jeung teu ngaku salah. Geus kos kitu bae negara urang. Al-istakhafa bi sunnatin tawang enteng-enteng kana sunnah Rasul. Nyenteng-enteng kana sunnah Rasul teh murtad kama lau gila lau. Andai kata aya nu ngomong kieu. Dengekeun nya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala laika asabi'u thalatha. Kayan Kanjeng Nabi di mana barang dahar
nya nama make tilu doang tuh tilu sanggeus teh tilu ieu tas daharna dilamotan itulah keayaan barang dahar Kangjeng Nabi tilu nya maramo nu digunakeun teh. Nah kemudian mantas digunakan di lamotan. Nah iyalah sunnah Rasul cek orang teh sebab Kangjeng Rasul lagi itu hebat ngomongnya laisa biadabin laisa ada biadab kos itu lain adab ceknya emang kunaon atuh hiji ngadaharna korma lain sangu lamun anu dahar sangu ge moal ku tilu geus mah lain adab teh mah situasi bae teh mah kos kitu mah murtad eta kos kitu sing ada sunnah Nabi ulah sok make dihela-hela teman tuh nggak ada harapan korma ini urang mah sangu teman lain adab teman lantaran atuh kapan lamun tilu bae sangu kieu atuh moal bisa teman geus lain adab teman teu percaya urang mah eta kos kitu adab teman situasi bae murtad lain saya tidak kan ngomong gitu sing ada ulah gogoyon endek 5 mah 5 bae ngan ulah ngaleungitkeun sunah Rasul siapa nuturkeun sunah duh can bisa cek yana molos bae ka dieu teu murtad teh kos itu menyadar ngaranna nyadar teu bisa nurutan Kangjeng Nabi can bisa hese jasa lah geus lah mudah-mudahan dihampura bae tuh mantap baheula mah daharna teh dahar sanguna anu liket jadi bisa dikitu-kitu sanguna teh tuh kan geuna urang lamun parena ulah tongsan tah eta bahaya teh tongsan beuh budak pare mah teh nyawa ka tongsan asal geus dibere tongsan we geus sangheuk daharna kita teu bisa diemple-emple tongsan mah muruhpul bae bear nda lamun geus pare bulu mantep jasa bagolo mun ku ari mah ngeunaheun geus tah nikmat tilu bisa sanggo ge diemple-emple tilu tuh nu mantep ku ari aya ti pamarentah teh naon ngaranna bulog eta pemerintah zolim sebab teu bisa make tilu kan ya ieu pemerintah jahanamnya nah urang aing dek tilu ge ku sabab bulog teu bisa wah raja blon ye raja ye geus cukup cak raja panggil kunaon sia ngeblon-blon aing dahar teu bisa nuturkeun Kangjeng Rasul gara-gara sia mere bulog aing coba ge hese jasa tuh hese aing rakyat dibere bulog aing sia geuna bae endek ge aing ngeunah sia teu ngeunah bah ieu mah beuki di penjara bae budak ya Allah ya Rabbi awas ya dek ulah ngenteng-ngenteng kana sunah Kangjeng mantap kula pernah didebat satu ketika kula muludan moal dicaritakeun di tempat di daerah urang keneh daerah urang muludan kula nyaritakeun nyiwak terus tidak muludan teh nyaritakeun sunah nyiwak terus poe Jumat teh make jubah putih sakumaha dina riad be gitu eta tah pernah muludan dok aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto kebal lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah itu kan untuk membersihkan gigi pada dasarnya cek nyana teh lebih bersih menpol daripada siwak aingna aya keneh di dinya geura turun sia ku aing moal balik aing kajian kumaha ge ja ulah sambatkan nya ya bang moal mulai guys ngaji di mana sih aku aing aya ditungguan ku kula beneran ya mah aya meureun ku ari masyarakat nu pernah nyahok ka kula kos kitu teh daerah belah ditulah pokona mah terus nyaritakeun jubah enggak usah ini Indonesia enggak usah pakai jubah itu adalah Arab sekarang di Indonesia pakai batik lah pakai safari lah enggak usah Arab-Araban kita bukan orang Arab 2 poin gua aing segera turun sia kula geus panas jasa kula ieu. Keur ngora geus kebal no keur ngora paling henteu. Turun nyana ku kula disambut, langsung sasalaman, langsung dipeluk ku kula. Sini, duduknya sini. Sini nyana geus lain deui. Geus lain deui sini. Pak Kiai ngaji di mana? Langsung ku kula ditanya, di forum harita. Nus ditadar ge nanti dulu, dahar ya. Tanya kok kula ngaji di mana kemudian terus dalilnya apa terus ada untuk dalil-dalil wah muringis nyana
Lah sambarangan murtad sia. Kukula dikitukeun, nyana marah. Enak aja ngemurtadin saya. Lu murtad. Gitukeun nyana. Atuh kula ge make hizib kituna. Boh. Hampir ngejengkang nyana. Mentah hampura, rita kan mentah hampura. Masya Allah, mentah hampura awas ya kuai. Dia telus ya kuai. Saya mau belajar bener bet, untung. Pernah terjadi tak kiai? Terdaik-daik deh nyana asal aya kula bembung yang ngomong ngaji jeung kieu cicek. Bong ya kena asal nyana diondang ka dieu aya ki ucin teu. Henteu kajeun, mun aya ki ucin bong cek kena. Tapi satu ketika nyana datanglah ke imah diajak ku Kiai Sejen minta hampura. Alhamdulillah aya ilmuan mah gampang bae. Jadi nyana ge ngaragap salah tama ego na doang. Alhamdulillah. Ngeus jadi nyana menyadari kuari bener ya siwak teh sunah kang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli syai'. Satu ketika dia kang inda kulli salat. Ya tuh kumaha tama hadis. Masyaallah. Kukula dijelaskan diirat punya nah aingna aya keneh moal balik aing mah datang ka subuh sia tungguan ku aing sia ai keur ngora mah kitu pada teu ayo atawakiye Galim azbarak fa innahu sunnatun. Kuku potongan ta sunah Nabi ta. Galim azbarak. Sunah Nabi ta potongan kuku pae kemis. Potongan kuku teh pae kemis, pae Jumat. Eta potongan kuku mimitina ku Imam Ghazali di bejaan curug katuhu heula. Curug katuhu tadi jari bugang, terus jari manis, kemudian cinggir, kere ka cinggir kenca, gade tak eureun di jempol katuhu. Kitu di titana lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis, nomor gadot cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih. Paingan aing dagang rugi bae. Atuh ngeuretan kuku ge sadaek jeung nyana. Sadaek saya teh wal beres pas salasa ngeuretan kuku. Rugi sia dagang karungna ka jeung kuku mah ge. Moal untung. Pas salasa mau sok pake ngeuretan kuku sial. Pae kemis, pae Jumat. Mun pae kemis sapoe, mun pae Jumat isuk-isuk geus kuku, kemudian kumis, janggot rapihan. Kitulah sunnah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi galim azbarak fa innahu sunnatun. Cek aya jelema ngomong, "Hei, tuh tetegan kuku sunah Nabi tah." Kumaha ngomong laf ulu wa in kana sunatan. Moal aing mah. Moal dikeretan sanajan sunah, moal aing mah moal keretan kuku murtad. Berarti sisanya na eta maksudna ngalelemekeun, ngahinakeun kana sunah Kangjeng. Moal mah moal bae, ulah ngomong-ngomong kieu. Moal aing mah moal geretan sanajan eta sunah moal. Ulah ngomong kos kitu. Moal mah moal bae moal wakalanan lah. Geus cukup henteu teu murtad kos kitu mah. Kunaon emang moal wakal? Henteu moal bae moal wakalanan. Henteu naon. Lain kira geretan eta sunah. Kajeun tinggilanan moal bae heula. Henteu masalah. Ima engke ieu na paranti naon ngaranna capitanana kurang bagus sok nyeri malaka atau malaka bae heula serem kos maung lah ieu mah kajeun henteu teh mah kos kitu mah mana ya kiai sok paranjang teh kukuna teh kiai bae panjang kuku da barang ditanya kiai kok panjang kuku kieu cenah kiai batur mah nernak ayam kula mah nernak setan di dieu tadeuy kiai blon iya ngomong kos gitu teh sembarangan moal gula mah laaf dua ingkana sunatan moal motongan gula mah sanajan emang eta sunah moal kajeun kuku bage Masya Allah karim eta murtad iyalah ngabohongkeun ka Rasul ngabohongkeun ka Nabi nyarekanan Nabi ngenteng-ngenteng Nabi ngahinakeun kangaran Nabi ngaran Allah perintah Nabi janji Allah janji Nabi ancaman Allah ancaman Nabi atawa teu percaya ka ayat betina Al-Qur'an anu geus bujma ala subutiha
atawa nambahan saayat atawa sahuruf atau Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayat Nabi dugi kapoe moal ayat Nabi dugi kapoe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua